Rupina supados kaparayun bae kanggo ngayakeun pamapagan dina enjing-enjing ieu rupina parantos ngajantenkeun hiji kewajiban urang selaku pribumi ngabagiakeun para tatamuna parantos katawi sumping rupina mangga diaturanan terutami kangge ka para sesepuh sedayana oge kangge ka para pager ayu pager bagus anu parantos ngangorak sukan sing sarua saragam supados ngadamel formasi bae supados langkung sae dina kamera na rupina dina waktos ya kumargi diabadikeun ku tim kamerawan sinareng fotografer ti Asipa Rekor rupina dina waktos ieu mangga kangge kawaleng serwa diaturanan supados kapayun bae supados bebenah di lapangan sok kalepasan hari seri teh geus kolot mah deuleunan. Oh itu selamat pagi kangge kasadayana itu wah anu aya di ieu wewengkon haturan milu teu patepang keheula geulis ulah waka percaya kana beja sok loba anu janji-janji tara bararukti urang yakinkeun heula ku gua kahareup sakedeung cikana heueuh geus datang atawa acan. Halah ari geus kolot deuleunan sagala karasa degung boge ku aki ditabeuh tirena taura deuleunan ke heula antos sakenapnya warek pepenya heula ka tim kasenian sakedeung antos kasep hei konco hege Bagea jajak kakasep Arya Ponggawa nudak dan numendung lancingan dulu nunyigi lancingan panci nubarok badok kancana riak sabuk tali datuk sabuk palagi sahiji lain ladang burung duker ladang babalanti hidup anake ladang imut bibir isu ka Allah abdi nyalindung tina godana setan kayangan asmanu agung haturan kitamu haturan kasep haturan bagian rapes wilujeng suping lucu atos dua kawaga kahidupnya di antara tanda-tanda kakawasaan geus diciptakeun di antara araranjeun pasangan hirup di antara jenis araranjeun supaya araranjeun menangkap tiriman hati tur jadi kenal rasa asih di antara araranjeun dina anu kitu sehingga jadikeun tanda-tanda keagungan pikir jalma-jalma anu mikirkeun amin ya Allah ya robbal alamin. Wahapunten manawi tata usaha rumau wa leleda sakedap antosan la wa mundut masalira sejang ebaratkeun bewara ka sakuna bangarya pun sampun kula ebar kudu sumping tuh atra ngalet ngalabring gereget dia geramekeun braminya gerapapakeun pura payung gerabukakeun pura payung gerabukakeun payung gerabukakeun bendang ledang ning lumampen selayan gawe niltap tapi pian yang budi
Molasan hati-hati tang tua siana ge bukti seni sing jadi artikan tontonan jadi tuntunan Seni lain kaulinan kau mau sangat lumayan Neangan tembus kenal mutan ngagores ngalabat hati saja bingung kepiatun memaksa diri rumutun ajunjung derajat seni ku jalan hati numurani persatuan ulah lalu kadeka si kudunti Keheula sakedeung eureun heula sakedeung eureun Keheula rarasaat teh asa aya nu kaliwat ieu teh asa aya nu poho deuleunan nyaonana haon heueuh da sagala rupa geus diterap-terapkeun asa soris teh deuleun aya kayani enong ya kaneron geus disoren si Amu can ka dieu aduh di dapur kene beranjang Bu ka dieu Bu sok lele da Bu geus tambah rumah aduh salaki burung ka dieu Bu sok lele da pandi halo Selamat pagi semuanya. Aduh adik-adik, ulu jalan di ending sedetik. Hai ka dieu Bu sok lele da Ya nyai aya aki-aki ngaliwat kadinya kitu ya. Aki, iya di dieu ah ieu mah burung ka dieu tuh tingali aleutan paratong sosok aduh Gusti Agung lain ngabejaan tadi ya mah aki teh baru kami dong deuleunan di Amu Amu astagfirullahaladzim Gusti Agung asal aki-aki ku ngajak satu dulu. buku manehna nu teu ningali ae kuda Aduh Gusti, sedangkan salus-salus dulunan aing kalau dia ada kekoleran dasar aki-aki kurang ajar. burung toko merah aduh ampun ya bahaya Aduh, ampun aki-aki saya mah. asam lepasin kukuda cocoba kurang rumah di mana heula harinya Bu sok kudu tuh tingali aleutan parat Aduh, nu kasep, nu kasep. Ya, sakali sewa. Kami oka hayat pakaulan. gerakan naon ari si Abu eta Hili, pengagokna. Jalan nurin di Sabang gitu ngayutur aturan hujan suci
yuk maanganku mugi Gusti naktajun mugi Gusti naktajungan mancing rapi manten suci manjat kelar bilangan kalimah Allah patika sungkeman kembang karungkeun kembang tawis pambagean malati kauning ati bodas nyata manah bengras dahlia mangkat nadada lumung sataan tubuh kalungan tanah kalbu saestu minaka drap sarasa mapat sangat Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam akad kita mawa berakam gitu no makamura bawada warahmah keluarga sakinah
Sor asa perayun negara ritek negara reol. Eta geol, eta kita, eta dol. Awas jangan robek japrit. Di foto sasaran atau dua keluarga besar di rendengan calon panganten istri oke keluarga besar calon panganten tapakan sarang sikuring sapara kanca Renata Aura maka kaneka sarerek fotografer sinaran kamerawan oke kaneka sadayana keluarga anu bade ngabadikeun maka dihaturana rukuna momen anu paling sae dina waktu ieu maka dihaturanan kaneka sadayana keluarga la 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 ye 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 la 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 ye 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 la 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 ye 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 urang silaturahmi heula saat sana kunur ayo mu Sok bebeja heula atuh. ayo sok nyaneh awewe ti heula astagfirullahaladzim naon ieu naon ieu Ka dieu eta teh pipitan urang. aduh sugan teh saha sok atuh abu heula ti heula Menurut omongnya laki ti heula pagawean teh. ieu mah dikit abu Atuh ini ieu mah sok puru di kantun lingi pangresa kasep. Aduh boga incu ganteng di kantun di kantun gelis kasep di kantunnya ya di kantun parsa gelis di kantun ku uanya ampun anu kasebut kasep di kantun kasep iya di dia kadieun kalah kacungan cing di kantun iya boga anak teh hubul teu pagih di kanyuan geus wisan